Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Si Aina manggung, ayo jok-jok sih bulan Aina atau bulan isukan nih saya jok bisa. Nah memang. Ya kamu nih jok lumayan, Aina bisa nganter deh kasih. Bulan ini mah cuma hiji, tuh bulan harap aya dua. Jentein cokot saya di direk dua tuh lumayan. Tapi ngomong-ngomong, eta aing potongnya ho. Oh. KTP aing kadiukan, kebetulan aing di natas. Mata. Segala kadio kan kalian KTP yang lagu nahaon. Segala potong KTP iki, cari mau potong banget. Mata. Wah, tuh hese ayo KTP mah penting, saya kudu dibenerkeun. Cuculilah nyanyi sorangan kan? Heeh. Aing. Heeh. Min kieu wae, Bon. Kan KTP-nya potong. Bener kan ke orang desa. Minta tolong. Kan di lamanya. Mau lihat uruskeun mah kecuali ngurus sorangan ya paling yang bener orang nguruskeun mere duit tahun gitu ongkos uang rokok lah. Terek kok. Saha tuh? Orang desa. Apa loba meureun? Kan ngan orang Dibedah teh apa? dibeda. Anu kamari keliling mere eta. Anu kok Mana pas tumor. eta wae. Batu kadari ieu cenah. Heeh. Tadi nyawanya. Ntar dia ngurusin gak enak. Saya betul saya tapi mau ke mas ya mau ngomong jauh ayo. Mun kena tilang di sisi jalan. Di tengah jalan saya tengahnya kan Kakak lah. Kakak dong cara kaman ieu banget. Aing padu merunan wae suruna ge eueuh. Sulu 2 lembar, 2 lenjer. Atuh moal asak sangu aing. Aing yang tangkungkeun lah ka kebon ah. Sok loba tang. Dah, cau aing gak ada kerarubuhan. Daunna orang ala jeung papaisan atuh. Mak, mereka mana? Suka ditanya mau kadengan iya. Nyabolot. Kan ditanya ini eta mah. Hayam sase eta. Nyawa, pecet si hayam. Bang. Muka kok ketok wae budak. Budak hayam. Ya wait ya. Waktu ja enam. Aduh, aing teh padahal mah kebon loba, sato loba. Kuduna mah aing teh hirup teh geus tenang, nyantai di imah dah. Kudu we capek kieu tinggal ngoraken keneh. Coba lah musinya daekeun ku akti di tikah mah ngeunaheun meureun gua aing balik ngarit kieu teh emang nyangukeun di imah. Tinggal dah ngopi. Kada rape aing budak incu teh bisa diarandelkeun. Siapa yang ngapa pula aing na ieu Aduh nyai kadieu teh mau kopi nyai dah. Loba geuning tangkung. Tangkung bambu raranteng. Garing jeung meronan mah garing. Aing kudu poros bladinya mah aing ka bladi wae.
Itu kok si Adun karena di kebun. Kamana si nyainnya weh kican ketempuan geus geus kulantang kulinting na yang rorongsokan. Wah ieu macan ketempuan ka belah mana mangkatna nya. Kangen nyai, kangen nyai. Aduh. Gini nggak di dia. Kadia. Ih segala mau suruh capek. Di mana nyai? Capek ulang langsung, capek lo batang itu ya di kebun. Aki kernaon di dia, Aki? Ya saatnya tanggalan panjang ende. Bis nyai. Udah ngalannya su capek menyenggit di mah aki nyangung olah nyiapin kopi jeung nya. Emang Aki daek nafkahan mani? Ih atuh daek nyara mani ulang ala sulu. daek pisan atuh aki mah loba duitna geus nyai mah di mah awae ngeunaheun tinggal nyangu nyang kere nyin kopi doang babari nya nikah jeung aki nya. Aki ngajak we nikah Ari maksa-maksa ting mah hayu atuh. Mani ge selila teh disembor-sembor. Gitu. Jahatnya jeung aki namanya. Hayu Kayak atuh nikah, Aki. jeung aki mah moal capek iya. Kayak nah nya mah Bang. Nyangu sare nyeun kopi doang. Ngeunah. Teu kudu ngarongsokan, teu kudu ngasulu pokona ngeunaheun jeung aki mah ngeunaheun. Daeknya jeung anya, kudu daek heuh. Hayu. Geuning sih goreng. Ih, ngaganggu aing sia kenal cenah ieu. Hayu. Ih, buang. Hayu. Buang anjing sia mah. Hayu nikah jeung aing. Ih, pareot sia. Hayu. Ngaganggu aing ka sana. Hayu.